tos tabu 11 tabu 11 gaikeun ieu duh itu geuning meni asa sepi kieu di luarnya biasana masuk aya ronda ieu teh sia nu teu aya jiga nu teu aya ronda ayeuna mah. Kieu karasana hirup nyorangan liuk liuk lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul doa lirabbil sa'asuri pandulillah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni min ibadika sholihin. Aduh iya Gusti teh can diberesan parabot. Hirup nyorangan kieu karasana. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Allahu Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugi Gusti ngaijabah sapanada abdi. Ya Allah, mugi Gusti ngahapunten kana dosa abdi anu ageng sareng nu alit, nu karaos sareng nu teu karaos. Mugi Gusti ngalungsurkeun hidayah sareng taufik ka jisim abdi. Mugi Gusti ngabukakeun luang kabagjaan abdi ayeuna nuju hubungan sareng Kang Herman. Mugi-mugi anjeunna dipanyabaan sing aya dina kasalamatan tur kenging kabagjaan, disehatkeun salirana,
Ya Allah, mugi Gusti ngaijabah sapanada abdi, mugi-mugi abdi bade ngambah rumah tangga dari sareng Kang Herman. Mugi-mugi rumah tangga abdi sing kalebet rumah tangga sakinah mawadah sareng warohmah. Ya Allah Gusti. Mugi-mugi Kang Herman teh ulangan saukur dina lisan sing janten kanyataan bade mikanya ka diri abdi, bade mikal dedeh ka diri abdi. Ya Allah Gusti, nyuhunkeun diijabah sapanada abdi, nyuhunkeun tinuluran kana kaharayuan tinekanan kana kahayang dikabul sapamaksadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya Allah. Walhamdulillah. Ya teh geus maju ka isuk ya teh hayam geus kongkorongok. Tapi meni asa sepi-sepi teuing poe ieu malemna malam Jumaah. Tapi da geus naon geus tawasul tadi. Rek ngagoler deui wae. Kareknya tabuh satu ieu teh. Assalamualaikum. Sahanya kiwari ieu teh asa rareuwas ke saha. Oh, ning Kang Hermannya. Oh, Kang Herman, ke sakedap. Oh, ke sakedap Kangnya, antosan ya. Aduh. Sareng saha Kang? Nyalira nyai. Ke sakedapnya Kang. Sok atuh kalebat Kang. Tabu sabaraha Kang di Jakarta. Tadi teh mun teu salah mah Kang teh tabu 5, saya tabu 5. Mun sok atuh kalebat. Wis angge we sapatuna. Nging kotor ke Kang rek ieu heula sapatu nuhun. Kalebatkeun atuh Kang. Wios lah nyai di dieu wekeun we. Mun sok kalebetna, sok. Sok cali Kang. Ke nyai nyalira bobot teh. Nyalira we Kang atuh sareng saha deui kan murang kali mah di ditu di pasantren. Teu keung nyai. Henteu akang terus biasa abdi mah da nyalira bobo mah galongi oge. Katunya sakedap abdi bade nyalakara cai. Bade cai naon Kang? Bade kopi. Oh mangga sok kopi we bade akang teh bade ieu heula ieu sakedap ke manawi dina ieu aya jang ieu cendak oleh-oleh nyai. Ieu nyandak kue nuhun. Lumayan lah jang bisi ieu lapar di jalan. Mohon sok atuh Kang ngaleueut tah cai kopi nuhun. Sok dileueut heula. Nuhun nyai nuhun sokkeun ge ku Kang dileueut nuhun. Aduh. Bilih bade leleson atuh Kang itu di kamar anu payun, ku abi bade diberesan.
entong nya kan we akang ratus. Nah sekago kan ieu geus coreng cangtiang maju ka beurang ieu akangnya ka dieu teh padahkan ari ka akang mah ka ditu rada susah kendaraan gitu ari kiwari mah gitu. Nya lah mampir we lah ka dieu kitu akang teh maksudna teh kitu. Bari aya naon dugikeun. Sok atuh Akang bari ngaleueut ya. Atur lumayan tah ning aya mamennya nu amis tah mohon. Nya geus nya lah da akang teh tadi teh nya kitu di jalan teh kan bos teh eureun gitu biasa we makan heula gitu nya ieu teh ada arareungap keneh nya kitu maksudna mah akang kan langsung ka lembur teh jadi hese kendaraan dah ka lembur akang mah pan terang gitu nya rada tebih di jalan raya jadi akang teh nya geus aya meureun lah saminggu ka tukang mah nya memang akang maksud jeung tujuan teh sakumaha anu bareto ku akang dicaritakeun ka nyai gitu nya geus rempug jeung nu jadi anak akang teh geus rempug jeung nu jadi kolot oge jeung dulur nya meureun nyai oge meureun di dieu tos sami meureun ayeuna mun teh mamenta doana rek rumah tangga jeung akang jadi akang teh meureun ayeuna mah erek ngalaksanakeun sakumaha anu diragragkeun basa ka hareupeun nyai kapungkur gitu. Eta Akang teh tos pas kitu Kak. Bade milelehkeun ka diri abdi teh. Geus akang oge geus meunang mikiran akang geus meunang naon hartina teh mah munajat gitu supaya urang ngambah sagala rumah tangga teh meunang kabagjaan kitu nya da akang teh sing diulah-ulah ge ayeuna kan ngalelengohan we teh geus sabaraha bulan nya teu ngareunah hayang aya nu ngaulaan kitu akang teh sabenerna mah Nya upami Akang tos pas mah nya bade mikaharep ka milelehkeun ka diri abdi. Nya hatur nuhun sateasana Akang gitu. Nya abdi mah sok sieun sote Akang teh uhun nyorang ka abdi teh hanjakal gitu. Kaduhung da abdi mah jami liuk deuleuragap taya hareupakeun pusat bahan. Jami teu gaduh Akang abdi teh terang ieu. Ari akang mah nya ayeuna moal rek mandang harta moal rek mandang banda tapi akang rek mandang soteh perilaku nyai anu bisa dibawa rumah tangga nu bisa dibawa hirup leutik anu bisa dibawa hirup prihatin eta da sok sanajan ayeuna cek paribasa nyorangkeun akang baheula kanu beunghar boga pangkat boga gaji tapi jang akang mah teu ngareunah sabab meureun anjeunna mah rumasa boga pangkat boga gaji sedengkeun akang pagawean serabutan ari aya anu nitah nya akang mah rek milih-milih rabi mindah-mindah rasa nyai itu saha manawi Oh, mohon eta teh uhun putra. Sok ka dieu. Jang. Saur mama bade dagang moal di sakola. Manawi panginten dina dinten ieu mah bade pere rupina teh kitu. Panginten Jumat, panginten Senin mah bade kitu. Oh, mohon atuh jadi saurkeun ka mama nya abdi nyai. Mohon disaurkeun bae ka mamah engke dinten Minggu binyai dicaran deui nya. Mohon. Mangga nyai nuhun. Mohon mangga mawartoskeun we nya ka mamahnya. tah kitu meureun nyai eta saha Eta teh itu nu sok nya biasa we pan abdi teh Akang sok ngadamelan ieu icalan kanggo marurang kali nya ku anjeun sok dicandakan lumayan we kitu abdi teh. nya atuh rajin ari kitu mah nya akang oge pan nya jadi sajeroning kitunya di panyabaan teh akang teh meureun
mikir gitunya. Terus ayeuna akang temen sasadiaan pikeun biaya nya alhamdulillah akang meureun ayeuna berhasil kanggo biaya pernikahan jeung nyai gitu nya ayeuna nyai atas badanten sareng putra sareng bapak kolotnya aki atau sareng wargi nya alhamdulillah urang mah da naon lah lain budak ngora meureun lamun rumah tangga teh urang padu salamet bae kitu nyai. Yang mohon akang da abdi ge isin atuh da anu mah tos sepuh. Cekap panginten urang teh naon di bumi ge kitu dipanggil Pa Naib sareng Pa Amilna. Nya kitu we akang oge nya meureun padu salamet meureun ti pihak akang oge lah moal ngalet kawas kawin keur baheula paling oge. Ku akang teh dicokot anu pentingna hungkul meureun nya nu jadi bapak paling oge lanceuk kitu nya. Itu akang oge moal wigikeun ka meriah-meriah. Ah akang abdi ge alim da isin da anu mah tos sepuh urang padu salamet bae. Teu kedah naon rengka-rengka. Mohon kitu kahoyong abdi ge nyai kitu tah. Nya akang teh baheula teh jadilah jadi ku rudetna mah jadi jiga nu teu nyaah kakolot geuning nyai nu itu teh. Nya ayeuna we kadang-kadang heueuh kan kolot teh keur puguh ayeuna teh keur nya gering gitu. Nya atuh boh teu saminggu sakali mah kakolot dina lilana 2 minggu mah kahayang teh kakolot teh pek ngalongok. Da masih keneh aya gitu. Ieu mah embung we diajak oge. Tah eta nu jadi masalah mah jadi loba we kitu akang teh nu teu panuju dina rumah tangga teh. Nya rumah tangga mah pan kabeh oge ceuk paribasana ulah aing-aingan akang capek hayang nyieun imah sagede kitu teh belaan peurih kentel peujit tapi eueuh tarimana kudu jadi pamajikan teh ayeuna manehna gajihna ceuk paribasana nepikeun ka dipake biaya kana imah asa nang sorangan padahal kan rumah tangga mah nyai nya ayeuna model hutang salaki berarti hutang Pamajikan eta teh akang. terus ayeuna dina rumah tangga mah kabeh oge meureun kitu sabab aya nu jadi salaki teh ngaranna ge saluhureun salaki teh nya ladenaneun kiwurukan. Jadi naon rupa papatah nu jadi salaki teh kudu ditarima jeung kudu dianggap keun naon jadi salaki lamun ku pamajikan teu dianggap. Tah kitu nu jadi teu panuju teh sedengkeun kan ari ngaran dina kahirupan rumah tangga mah teu bisa ayeuna aing-aingan meunang hasil jeung duaan teh meureun barang duaan sok sanajan teu boga anak tah ayeuna model nyai rumah tangga jeung bapa budak sabaraha taun kapungkur Nya abdi mah 4 tahun panginten. tah eta kumaha Ih hari abdi mah ayeuna nya sote abdi cicing di dieu. Padahal abdi uhun aya widi tinu janten uhun bapana budak kalayan ieu panginten abdi oge ngiring capek. kan sarua rumah tangga mah kitu tah sedengkeun ari abdi mah sok sanajan abdi ngilu mauran usaha oge sautak saceuk dieuweuhkeun ku pamajikan ieu nu ku akang nu jadi permasalahanna. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Uhun. Kulan aya naon kitu Iya, Amang? Abi Udin. Oh, naon? Pak Cul cek Bapak di mana Pak Cul, Pak? Engke pugu kamari teh binyai teh tos ngalian itu melakeun ieu tangkal sampe itu tuh jang tuh di pengkeurnya caket kandang hayam coba we ditinggalinya tah ti palidinya caket kandang hayam. Oh, iya aya ya. Oh aya. Ditamu telah binyai nya. Kayak di Oh mangga jang mohon ieu dah Oh. binyai nuju aya tamunya mohon. Oh.
Punten ngaganggu bisa. Mangga sok we dianggo gitu mohon ngan kadenya ulah eta bilih lepat etana mohon ulah gagangna ulah ti handapnya. Mohon Mohon. gagangna Nya. da dieueur Nyai. Mohon. Mangga. Tak kitu akang panginten ari abdi mah nya insyaallah lah. Nah, tos pada ngalami rumah tangga atuh sami-sami akang oge gaduh putra atuh abdi gaduh putra. Insyaallah abdi mah panginten moal duwi ka kitu. Nya pan kitu akang oge ayeuna nya lamun ngarah ku akang di bejer beaskeun mah tina kanyerian-kanyerian ti pamajikan ngan akang mah sabar bae ayeuna keun bae akang ridho kudu jadi nya pamajikan nepikeun ka teu diberenanan ge keun bae lah akang mah da milik mah loba keneh dihareup sok sanajan akang ilu capek ta akang teh ayeuna matak akang rumah tangga jeung nyai teh sanes akang embung di dieu nyai nya tapi hayang ngeusian akang boga sasaungan ka hareupna mah teu nanaon ayeuna mah di dieu heula kitu. Nya eta mah panginten tampil diatur Kang upami ayeuna abdi tos ngajadi rumah tangga ka akang mah sakumaha panginten ayeuna pamundut akang nya insyaallah ku abdi bade di naon hartosna mah bade dilakonan bade diturutkeun margi daerah istimewa dulang teu nanden teu kawasa cek pariposna bade dicendak ka luhur gunung Kaliang cocopet ke abdi mah bade nurut ka akang. Ya memang na kudu kitu da ari awewe mah teu kawasa ayeuna lalaki sebagai pamimpin rumah tangga anu bakal ditanya di yaumil akhir teh nyai cek nu ngartos mah jalmina kan moal ditanya dulurna moal ditanya kolotna moal ditanya ayeuna barayana tapi pasti nu ditanya teh bakal pamimpinnya taruh paning salaki ayeuna di rumah tangga mun pamajikan ayeuna ku teu daek salat angger salaki nu kudu ngageuing pamajikan teu daek ngaji atawa thalabul ilmi angger kudu digeuing ku salaki tah sedengkeun ayeuna mah jiga anu dunia terbalik gitu awewe teh hayang ilu ngawasa kana masalah hak lalaki teu bisa nyai jadi akang mah omat lah akang rek pait akang rek naon hartina mah janji ulah nepikeun ka engke geus dina ngajadi ngarumah tangga silih walkeun silih gorengkeun ayeuna mah geus nepi ka semet ieu meureun ayeuna misalkan nyai ke dinu baheula rumah tangga nya geus tong diomongkeun deui geus rumah tangga akang oge sarua moal rek diomongkeun deui nya ayeuna akang ngedalkeun carita bakat ku loba katugenahan hate akang teh terus terang bae ieu mah ti ayeuna akang meureun ka nyai geus balaka satarabasna anu hartina tah meureun kanyerian-kanyerian akang baheula teh kitu muga-muga geus ka nyai mah ulah nepikeun ka kajadian deui Insyaallah akang itu jadi pada sarapan pada ngabubur nyai asa wararag keneh ente abdi pada ngadamel sok jadi pada mah mang bubur Boleh Ji. pangadamelkeun 2 mang Oh, siap. Di Akang. Iyaan teu, di wiyahan teu. kumplit mung ulah nganggo eta ulah nganggo toge sanes toge ulah nganggo kacang gitu da jadi eta akang pada nganggo kacang mah sok we nyai sok komplit we akang mah Ieu kumaha dimangkokan moal atanapi ek dipincuk. henteu di ieu we panginten di ente abdi bade nyana ka wadah ka dapur ka sakedap ke muhun kira sakedapnya antosan sakedap muhun ke antosan sakedap mang aduh iya
can kabaro cenderung tah ieu teh. Tah ieu mang ieu wadahna tah. Heuh. Siap. Mung ieu teh dagingna teh tinggal calit deui. Eh, bios daging mah. Panginten teh tiasa ngirangan kana hargina panginten nya upami teh aya dagingan mah gitu. Asa ulah ku daging ucing bae. Sama biasa diatur lah. Mohon. Ari ieu saledrina gen saep ieu teh. Wios teh wios Akang wios teh ngawas di. Nya teu nanaon nu aya we lah asal ulah make daun sampo we akang mah. Oh, mohon gitu. Nya teh damang tuh asal ulah make daun sampeut cenah cek itu tuh si Akang. Oh, siap ya. Diantos lah 2 jam nya. Mangga sok. Tah jadi kitu Akang panginten. Insyaallah lah hartos rumah tangga jeung abdi mah urang bangun rumah tangga anu bahagianya urang salih naon teh mah urang saling mikanyaahnya urang saling titipkeun da rumah tangga teh Akang moal 100 tahun deui umur urang mah nya kumaha Akang tos 52 abdi tos 48 janten tos naon sih ayeuna mah abdi mah nu penting mah ayeuna hoyong cager-bager waras badan gitu Akang ulah seueur emutan gitu da nu abis teh cek abdi mah naon dah sanes harta banda cek abdi mah tapi nu abis teh ayeuna naon iwarti sehat Akang ayeuna saperti abdi seueur tuangan tapi udu da mah imam ieu panginten Akang Nya nyai pan akang ge heueuh ayeuna nya. Kadang-kadang sok kieu naon teh mun keur kitu nya keur sorangan. Jadi eta anu pake kemelang ku akang teh. Ari boga mah kitu pemajikan aya rumah tangga mah meureun akang teh aya nu mencet suku atuh kitu. Ulah nepikeun ka deng heueuh akang teh. Liuk deuleuh ngan nyuarang-nyarangan. Ieu buburna. Itu nyai bubur. nuhun sabaraha mang ieu pangaos bubur ieu Ya 7.000. 7.000 teh samangkok kata piduana oh mohon cenah pake atuh Iya wios nyai iya di akang aya rasa. biasa Kang da beli aya cis mah Wios ke di akang ya. Tah ke. Sabaraha mang? Sabaraha? 14.000-an. 14.000 hiji. Tah ieu 10 tah ieu mah. iya Kang ieu mah sanes 2.000 Akang 20.000 ieu mah Oh. Aduh, malum kurang ieu teh katingali. Oh 20 mun ke katurin ieu. Tah ieu aya mun sok. tah ieu mun imang jantan 14 mun mangga mohon Lain kayak heula ieu teh. Ari nyai teh kapan teu boga salaki na ieu saha tuh? ieu kieu nya mang ieu ulah ulah nyurigana naon nya da keur mah geus beurang ieu teh jadi ieu teh Kang Herman ieu teh nya terus terang bae ieu teh kekenalan ece gitu ngan kapungkurna ece keur lengoh kapungkurnya ieu teh kantos janten hubungan nya anjeunna nikah teu terang nya ece oge nikahna ka saha nah wuri-wuri anjeunna teh dongkap ka dieu nyebatna teh cenah naroskeun nya kitu Lain gitu kapan didinya teh sorangan kuduna beja heula ka RT, geus bebeja can ka RT ieu. Tah da abdi mah teu ngalakokeun naon ieu tuh masih kena tuh tinggalinya teu aya tapakna naon nya Akang nya Ih, abdi ge da moal nya kumaha wantun atuh. Mang bubur ieu. Piraku ayeuna ngaganggu ayeuna ka nu can hakna can mahromna lain mahromna. Piraku moal mang sok we dagang mah dagang lah. Si mang mah bet kitu. Ka kuring bet nyangka-nyangka teu bener sok bedek dagang mah dagang ayeuna mah. Itu kapan di dieu gen warga dieu. Di dieu sok ngaronda tengah puting nepi ka puting kumaha gitu kan meureun. Ari aya lalaki asup ka imah awewe isuk-isuk keneh jiga kieu meureun. Lah ulah kitu kudu aya laporanna ka ditu nya nya. Lamun bisa mah ka ditu nya laporan ka RT ka si Jamil. Oh, nya. Uhun atuh ari mang teh ti dieu. Ieu ari Oh, terterang nya kitu mah nya
panginten emang da pasti bakal janten tatangging ke namanya Mang Bubur. Nya Itu iya itu calon kumaha. tah janten kieu sarasna mah abdi teh kan atos mahetkeun da atos kapungkur panrundingan sareng akina sareng ibuna sareng keluarga jan abdi teh bade miharep gitu ka si Nyai Iroh teh cenah ayeuna emang ngelingan nya hatur nuhun ka abdi ditampinya da abdi mah larosan mah sing wani di kumaha ge abdi teu lakukeun naon Nyai. Henteu amit-amit da abdi oge Mang Bubur. Ya alim terus terang ai kedah kikituan mah can mah nya. Nuhun da sanes hakna. Henteu nya upami Mang Bubur ena naros kitu mah nya ditampi we ku abdi panginten ku abdi bade dipiwarang panginten Kang Herman lapor ka Pak RT ka Kang Jamil ka nuhun ka Kang Jamil ka ditu. Oh, tak gitu ari kitu mah kan nah meureunnya lain arek ikut campur meureun Nyai nya. Beda ari Nyai kan sok curhat ka urang teh nya lamun meuli-meuli bubur teh nya nyerian ku salaki nu kahiji cing pilih-pilih deui atuh Nyai nya ulah padu wae karayu lah intina mah ieu ari akang ti mana ieu akang asal ieu. Iya, ari abdi mah ka ai aslina mah terus terang ti Gunung Cupu nya ti ditu ngan da tos terangeun ieu si Nyai oge terus ka bumi akang ka ditu atos ngariung jeung kulawarga kitunya tapi ayeuna mah panginten abdi ayeuna atos dielingan ku si Mang Buburnya insyaallah abdi bade laporan panen sakedap deui lah abdi ge bade wangsul malami kitu da ieu mah mung kadieu teh abdi teh wangsul nyabat di Jakarta nya apan ari ka lembur abdi teh sing diulah-ulah ge sesah kendaraan abdi teh nya lungsur di payun mampir ka dieu pedah caket gitu tapi dah teu ngalakukeun naon paralun ieu mah mung abdi teh nuhun lah ngantosan siang gitu Mang Bubur gitu. Atuh ari kitu mah nya ieu arek ngindar deui yeuh lah Nuhun. berang tinggal setik deui Ya nuhun sok insyaallah abdi engke lah ka Pak RT gitu. ya ieu ampurannya Kang Ya, Herman sami-sami mohon. ayo mangga 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 atuh nuhun kan kayak ku abdi dipiwarang ka ditu panginten Kang Hermana. ari ieu pulangna di pulangan pula. Eta Kang itu tadi siapa? kan tadi tos pas 14.000 Mang atau 14.000 Ieu duitna 20.000 ieu. sanes eta mah atos 14 gitu sok bae candak mohon bios mohon lah gitu kan abdi ke bade saketan bade mulih ka bade mampir ka Pak RT paetan sareng si Nyai Nuhun Kang kayak ku abdi dianteur. Ayo paraha. nya nuhun-nuhunnya Mang nuhunnya gitu. Tah gitu Akang abdi mamatak oge nuhun ari nu ameng ka dieu teh teu kararaop di dieu teh gawat nya teu kaop aya pameget ka abdi teh gawat janten sok langsung aya nu naros di dieu mah kitu. Nya sae Nyai ari kitu mah ciri urang teh meureun disiplinnya di lingkungan teh ulah kakotoranan mah sabab lamun aya hiji istilah nama warga anu ngalakukeun saat can di tikah nyata teh kanamina teh racur nya uhun sareng sami-sami sareng dosa sae akang mah cocok kitu teh nya supaya urang naon gitu aya dina kasalametan di lembur teh aya dina katentreman akang mah nampi wae eta tukang bubur teh berarti lain jalma bodoh jalma ngarti agama. Uhun da eta tukang bubur teh pan kapungkurna mah sok ngawuruk ngaos eta tukang bubur teh ngawurukan mamarurang kali di dieu eta oge kadang-kadang masuk ka ditu tah uhun upami Jumatan anjeunna sok janten eta teh imam Nya syukur engke mah pan bakal jadi tetangga saha eta teh ngaranna Nyai eta teh nama Deni eta teh ari anjeunna tos kadu istri atos gitu terus kado istri gitu